Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring nyaeta Nadira Raihanah dina warta Sunda anu bade disampaikeun ku simkuring. Usum hujan taun ieu nyaeta di taun 2015 tos dimimitian ti awal bulan Januari oge ku pamarentah-pamarentah di masing-masing daerahna. Contona, di pamarentah Ciamis nu tepatna mah di Provinsi Jawa Barat, tos ngawanti-wanti ka wargana sangkan salawasna waspada tina usum hujan anu bisa nyababkeun bencana alam nu teu diduga ku sababaraha, nyaeta diantarana mah longsor, banjir, jeung sajabana ti eta. Bupati Ciamis oge atos mere amanat sakumna warga anu padumukanana di sisir Gawir jeung di sisi Hawangan kudu leuwih ati-ati tina bahaya longsor jeung banjir. Kusabab datangna musibah teu bisa dibade-bade. Ti taun ka taun, pamarentah geus ngalaksanakeun tarekah sangkan musibah banjir jeung longsor dina usum hujan ieu teu karandepan warga. Sakitu wae warta nu tiasa kasanggakeun ku simkuring, wilujeng tepang deui dina warta nu bakal dongkap anu leuwih manfaat kacida. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.